wihandi weh kisah ringkas nu entos nya. Aya hiji raja. Eta raja teh gaduh tukang sihir. Ngeun tukang sihirna teh geus naon? Geus kolot. Cek eta tukang sihir teh ka raja, "Raja, kuring teh naon? Geus kolot, hayang ngawariskeun ilmu sihir kuring ka budak ngora." Maka raja teh ngayakeun sayembara. Apal sayembara? Sok cek raja teh bisi aya nu rek diwaris ilmu sihir, bisi hayang anu diajar ilmu sihir. Maka terpilihlah seorang pemuda, gulam disebutna teh. Terpilih weh. Hiji mangsa eta si gulam teh, budak teh rek indit belajar ilmu sihir ka tukang sihir eta. Sabab eta si pemuda terpilih pikeun belajar ilmu sihir. Di tengah-tengah perjalanan eta si budak teh papanggih jeung rohib, jeung pendeta. Pendeta nage ieu mah beragama Allah, nyepeng pageuh kana ajaran Allah, ajaran Nabi Isa, nyekel pageuh kana kitab Injil anu asli. Tah dipapatahan ku saha teh, ku rohib teh, ku pendeta teh eta si pemuda nu rek diajar sihir teh. Geus kitu beres we dipapatahan eta si pemuda init ka tukang sihir belajar ilmu sihir. Maksudna rek belajar sihir teh. Tapi kalah ka dihukum. Eta si pemuda teh ku saha teh, ku tukang sihir teh pedah naon dihukum? Pedah telat datangna. Singkat cerita naon gitulah budak tehnya. Jadi eta budak teh dibere ilmu ku pendeta ongkoh nya belajar sihir ongkoh ka tukang sihir ongkoh kitu kisahna teh kamari teh. Nah tos kitu eta budak teh nya indit-inditan deui, lumaku deui. Di tengah-tengah perjalanan keur lumaku eta budak pek teh aya sasatoan. Aya dabah, aya sato we lah. Dukat sato naon? Ngeun gede eta satona teh. Henteu sato we. Gede eta satona teh. Anu mana eta sato gede teh kod habisat anasa. Nyata nyengker nahan ka jalma-jalma. Jadi gara-gara aya sato gede eta, jalma-jalma teh teu bisa ngaliwat, sieuneun berenang. Tah geus kitu teh eta si pamuda ngomong, tah dina ieu poe kuring teh apal bahwa alus keneh rohib pendeta daripada tukang sihir oge. Cek saha teh? Cek eta pemuda. Tuluy eta si pamuda teh nyokot batu. Teuas batuna teh. Cek eta pamuda bari ngadua ka Allah. Da geus dipapatahan rohib teh ya. Ngadua ka saha? Ka Allah eta si pamuda. Kieu doana teh. Allahumma ikana amru rohibi ahabba ilaika min amri sahir faktul hadihi. Ya Allah, nu hartina teh kieu. Ya Allah, lamun teh mah urusan pendeta leuwih dipika cinta ku Gusti daripada urusan tukang sihir, maka mugi Gusti maehan ieu sato gede. Baledokeun we eta batu teh ku saha? Ku pamuda. Paeh we saha teh? Lain saha? Eta sato teh paeh. Maka duka sato naon? Tadi carioskeun di dia. Maka eta si pamuda beranggapan jeung boga keyakinan, oh nya alus keneh urusan rohib pendeta daripada urusan tukang sihir. Kitu tah cek saha? Cek eta pamuda. Tah kulantaran eta sato teh paeh ngaliwat we jalma-jalma teh bisa ayeuna mah.